Puasa sunnah mah beda jeung puasa wajib. Puasa wajibah Ramadan kudu tipeting bae niatna, kasubuhan bete niat jadi puasana. Bari wajib kurang skos nu puasa teu dahar teu nginum bari teu puasa. Awal wajib bodo dina puasa sunnah mah teu kitu. Kurang subuh udah can inget ieu raja jam genep ai kamari ngaji cak kiai teh ore tanggal 1 Rajab jam genep atau jam 7 ingetna geus jadi puasa niat kaulah puasa bulan Rajab poe ieu bulan Rajab jadi lah. Tak puasa sudah mah tah kos kitu beban dijelaskeun sote kalain santri mah geus tapis santri ustad kiai bab puasa mah geus tapis urusan niatna mah puasa mah can puguh